Mane eta Pak Haji teh Pak Haji man. Pak Haji anu aki mane. Bener teh mah anu parasnya barang-barangkeun ku aing mah. Enggak minta. Wah. Iya, hirup di kampung mah, tibatan hirup di kota mah. Asli juga ya mah, nikmati balong, nikmati angin yang kehidupan di kampung. Di kota mah banyak polusi, iya, kan mah tekan aja pusing. Naon atuh maneh teh di eta teh mail anjing. Aing Deil. sia aing sapoe lauk teh leungit sakilo berarti maneh nya nu maokna. Sing demina oge mail, aing macan pernah mauk, lauk ti dieu dosa mauk teh ujang mah tidak diajarkan seperti itu dosa mah tidak. Cek si Ajmi kamari maneh liliwetan lauk. Oh il, da lain lauk anu balong il, aing maneh eta mah lauk nu Pak Haji. Apaan Pak Haji teh aki aing. Eta naon kekerasan aing maneh. Pak Haji teh lain aki maneh wae, il, aki aing Pak Haji. Wa aing Pak Haji, amang aing Pak Haji. Adi aing wae oge, adi Haji. Ari sia goblok ngomong ke arepna we. Angger maneh mah il, lamun aing keneis ngaganggu aing saing lagi dosa enggak? Jelak. San beres. Naon deui atuh mah il anjing. Lah, maneh eta Pak Haji teh Pak Haji mana? Haji Oyo balong anu di kaler, Haji Entus balong anu di kidul, Haji Ajka balong anu di wetan, tah tilonana beak dibabat pancingan. Lain Pak Haji anu aki maneh. Tapi nah balong nu aki aing eueuh laukna. Nih ngapal ieu lauk Pak Haji maneh kusaha? Ngobrol tah jeung sulumpit anjing. Kusaha euy lauk aki aing? Naik di bobodo anjing bawa lauk aki maneh teh mail. Aing tah pake liliwetan lauk aki maneh mail. Cobaan lah paraban lah. Gimana? Aing mana tuh dia ya. Cai. Oh wae. Iya bocorna teh sugan mah nya. Padahal mah da aing teh melak teh rasana mah da loba sakilo. Tapi eueuh hanteu ka hati aing mah euy. Bingung bener ieu mah kusero ieu mah. Aduh. Rugi deui ieu mah ye. Kirang proream jara rawuh ieu cai gede ya tot euy bugana eueuh euy aya iya ya gede ge cai yo Diomekeun di tadi sugan we. Sakieu ge lumayan geus diomekeun mah ya. lumayan cai gede kirang proream ieu penuh ieu bahagia ieu sugan we teu nu benerkeun deui ka dieu. Sugan mah ya. Aduh. Ya, sugan tadi. Itu eueuh. Apa ini lah. Ari maneh keur naon eta? Naon aing?
ngalaki jing. Aneh aing urang ieu cai gitu ngobrol teh maneh keur naon tadi dinya. Bener Bener naon? ngalaki jing. Dia jeung naon? Ah kita kemarin ke eueuh kijingan di dinya mah. Cek saha ieu dinya balik ke cai. Sok tak urang mah mau kitu dari kumaha di dinya. Eta cai nu aing ka itu sia teh. Nasi aing memenerkeun cai di ditu tapi Saha nu menerkeun cai aing keur ngalaki jing sia teh. Teteh tapi enggak Sok ngerti. sok jadi sekolah. Aing Ulah kada anjing. Nasi sama aing menerkeun tapi kan capek. Saha nu menerkeun cai aing keur ngalaki jing. Balikan aing. Antap aing. Ganita. Ada siapa kos lain kolot goblok istighfar. Astagfirullahaladzim, gara-gara sia atuh dah. Eta sami aing sia ka dieu. Aing poho anjing. Sia teh bete lain istighfar. Agak kok sehat deui. Ampura poho. Kita mah kenal sok bitina. Ijing anjing. Ijing. Geus naik heula sih, naik heula. Nanaonan sih cai yang ku keyap. Sok naik anjing hararese. Heun ulah tikeul sok naik ka dieu anjing. Tah kitu anjing. Sukuna sih teh kadinya. Tah kitu. Aing turungan. Kan. Aing turungan. Heula anjing hese. Sia teh ari nu badak tah kitu. Kaluman geus asup 2 minggu penyakit cacager wae. Budak ngan sasiki-sikina teh ka mana deh. Nya eueuh pisan titahkeun hirup teh. Asa hirup di mana? Jang. Ka mana nya budak teh? Keur sasiki teh. Jang. Nah tuh pak geroan wae keur malir diambekan ku si Mail. Gandeng. Jang. Ka dieu mana teh? Ka dieu. Nah tuh pak gandeng geroan wae keur diambekan ku si Mail ngagandengan deui ah. Cing atuh tong ulin wae kudu ningali kalau teh pan gering ngaringkuk teh sehat-sehat. Aing teh atuh hayang nitah. Kemudian sakalian mah beunang dititah maneh teh. Kenaon gitu bapak? Barang ke cai kalebak balong geus 2 minggu pan teu dibenerkeun caina cing teang geus ilmu cayan. Ci guru. Guru kudu beunang dititah atuh. Atuh pak. Ci guru. Marut. Pak jadi pak. Pak teu jadi pak nah kendaraan baru pak bapak-bapak tuh ah. Teu jadi kumari maneh dititah teh kagak balik deui. Anu gelut pak, tiluan teu parere omong. Sieun mata aya rumah patul ah. Alasan maneh murid kitu mumul dititah teh. Teh bapak kahandap ah. Jadi penasaran aing mah nyebrang wae anu gelut. Ya ngerak bapak juk, percaya Cing mah. aing jadi penasaran. Nah teu narenyo lamun bener teh anu gelut mah cing aing teh keur gering keur naon. Hayu ku aing teh. Sok ngilu jeung manehna mun siap bohong ku aing digetok. Ya bapak sorangan. Jeung maneh hayu. Aing ku aing mun bohong digetok maneh. Udah jelema sarap mah budak hiji-hijina ge. Ih Gusti nu agung. Sampun kuat teh ya. Nah teu neuleuk kitu aing keur teu ngarareunah awak geus 2 minggu. Mun bener teh mah anu parasnya barang-barangkeun ku aing mah. Satu kacida mun bener aya nu pasnya kacida we teh ngargaan aing. Keur ngaringkup aing teh tegarna cici. Naon ieu teh aya naon dia? Aya naon? Manehana neangan kijing kali tanah tah. Lain harga ada tuh aing teh nyawa keur teu ngarareunah geus 2 minggu aing teh ngaringkup teh. Nitah budak paneangkeun balong kalau tika balik deui. Iya, sini kan cai balong saat arek kumaha. Tos lain karolot wae. Wes gege ayeuna jeung keur kamusibahan. Harurang depan ku ayeuna wabah penyakit cing atuh tong nyarian penyakit teh anyar lah. Ti urang beres kan tah. Teu teh bisa beres da lain budak atuh hirup teh. Sok aya naon lah cingkil lah sibuk ame beres urang bereskeun dia.
Didinya naon deh aya di dia gini nih. Dia mah teh enggak keur marah, Bos. Orang lauk. Tidak apa dinya mah. Tidak apa dah lauk. Berarti ieu duaan. Lo bawa mikiran gelut, mikiran lauk ya Allah sakilo, Bos. Oh gitu. Sok jelaskan ayeuna lah nu Ah, mimitina. Yang balong totos wae. Oh, nyangka tadi dia. Oh, gitu. Dagang kijing cenah. Ah, ada kejang kejing. Menetan cai. Sia mah jangan pamanehana. Oh gitu. Nges stop. Da pararea omong-omong tungtungna. Enak mah geus jelas lah. Geus jelas kanyahoan. Yen teh intina mah meureun para bucai nya, para bucai. Geus enak mah kieu. Ngara aman. Kadua urang teh era lah nya, era atuh da ukur kana bujur lah ningali kana umur, urang teh karolot era. Kumaha mun katinggalin ku anak-anak arurang era eta. Betul, Bos. Ah kitu. Balik Ngajaran oge lah. Awas sama. Hayang dibereskan mul. Hayang mah kitu. Tengah hargaan dewek aing ngabelaan ngaringkuk teh hayang menerkeun ieu teh kalak teh ngalaleot. Ngaringkuk, Bos. Ngaringkuk 2 minggu urang teh. Kunaon, Bos? Gering aing teh ni Corona. teuing walau alam corona naon mah lalieur dah. Siang. Pileueun bisa teh jadi mayang kieu ah. Dicarekan, Bos. Geus lah geus nu geus mah geusnya jadi pelajaran tong sampai ka terjadi di era tah eranya masalah cai. Sok mun aya cai keur kabeneran gede bagi 2 cing aman cing rata. Balong maneh pinuh, balong ieu pinuh. Kan urang teh pinuh bermasyarakat urang ngareuna kadengena. Kumaha masalah kijing, Bos? Siap kijing, wehet.